Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka para wargi kaum dangu sadaya, wilujeng patepangri sareng simkuring Balai Hidang Channel anu kaleresan dina dinten ieu masih dipasihan kesehatan, kaberkahan, tur kasalamatan, sehingga urang tiasa ngariung sawios mung ukur di jomantara. Sabadana urang dina dinten tadi siang ngajalankeun ibadah saum anu ka 20 genep dintenna, atuh mudah-mudahan dina wengi ieu sareng enjing ngajalankeun ibadah saum anu ka 27. Urang mudah-mudahan dipasihan kesehatan, keberkahan sareng kasalamatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Dina wengi ieu simkuring bade nyanggakeun hiji dongeng anu mana ieu dongeng mangrupa sasakala. Dina judulna nyaeta Sasakala Situ Bagendit. Manawi di antara para wargi kaum dangu sadaya aya anu atos uninya kana sasakala situ bagendit ieu, mudah-mudahan sing jadi pangemut deui dongeng ti abdi. Atuh cenah ka para wargi kaum dangu sadaya anu teu acan terang, mudah-mudahan ieu sing jadi ilmu pangatahuan kanggo kaum wargi sadaya. Kukituna wilujeng ngadangukeun. Baheula geus ribuan taun katukang aya hiji randa beunghar katelah Nyi Endit. Ieu teh nyana mah manenehna, da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna, geus taya nu birek deui kana ka kumedanana, salian tipa kacar pakacarna mah tara aya nu lar lusup ka imahna. Es tuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh. Kajabat ti teu aya nu ngawauhan Nyi Endit teh memang jalma nungkul pinang, geus teu kadang warga hirup teh estu nunggelis. Ari beungharna teh mah tetela beh kebona beh sawana imahna ge panggedena di selembure eta mah. Turug-turug ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu upruk aplak. Maksudna teu aya lain ku bawaning embung campur jeung babaturan da sieun kasoro tea meureun. Teu kitu mah atuh moal disebut mendit. Kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu teu yah nu dibaruat. Kasawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari srangenge dibuat jeung sanggeus parena dikaliitkeun sakumaha tali paranti Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatara tetangga. Popolana sadiskara kusorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus tarapti sakur nu mantuan ngakut tuluy diondang ngariung tumpeng.
atuh nu ngariung teh nepi ka aya ratusna, tapi sadia tumpengna teu sabaraha, nepi ngan sakoteap geus beres we bari ting karetap keneh. Keur meujeuhna bala kecelakaan solongkrong aya aki-aki bongkok nyampeurkeun ku pribumi teh teu ditarik teu ditakon. Nyapok aki-aki wale yen teu kawawa ku lapar sugan aya sih pawelas. Anak gantawang teh Nyi Endit bet nyarekan nyak rek-nyek-rekeun pajarkeun teh taya kaera. Tengah hutang gawe menta bagean tungtungna nepi ka pundung, aki-aki dititah nyingkah. Cindekna mah geus lain picaritaeun lah. Aki-aki Indit dari jumarig jeug bangun teu nangan memeh Indit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal taya wawalesna pasti aya. Ngomongna kitu teh kasaksian sapur anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek baralik ka karage pati ngaleos rugreg ngarandeg sabab aya nu tinggaro caah-caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai ngan leb bae pakarangan Indit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu eringet ka diri batur, asal salamet dirina bae. Nya kitu deui jeung Nyi Endit niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar ti imah cai teh nepi ka lir ombak laut tinggaruling ka pelabah Nyi Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan bari satungtung bias mah teu woleh-woleh sasambat menta tulung. Tapi henteu kungsi lila jep bae jempe si horeng geus ti karelep. Imahna ge geus teu tembong. Sumawona sawahna nu uplok-aplak geus aya di dasar cai. Lambur si kuriling bungking lembur sakuring bungking geus salin rupa jadi situ anu nepi ka ayeuna disebut Situ Bagendit teh. Tah rupina dongeng sasakala Situ Bagendit dicekapkeun dugi ka dinya. Jadi meureunang pesan moralna kanggo urang sadaya, mun jadi jalma mah ulah medit kos Nyi Endit. Jadi pesan cek aki-aki bener, meureunang lamun hirup urang tenges pasti aya wawalesna. Sami lamun urang hirup ge alus atau napi hade insyaallah aya wawalesna, aya ganjaranana. Sabab hirup huripna manusia mah tetep karma pasti nuturkeun. Tah lamun bisa mah urang teh salaku jalma kudu bisa ngadarmakeun hirup urang supaya karma urang nu baheula teh moal balik deui. Tah kitu rupina pangenten. Hapunten anu kasuhun Siti Simkuring ka para wargi kaum dangu sadaya, mudah-mudahan urang tiasa metik wios mung sakedik aya pulunganeun kanggo urang sadaya kanggo hirup bekal kumbuh di masyarakat sapopoe gitu. Sateu acana amit mungkur simkuring ngadade hapunten wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-27 dintenna. Sumangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.